Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Min alamati mautil qalbi. Ya Allah. Adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zillat min alamati mautil qalbi iku saking piro-piro tetenger matine ati adamul huzni utawi ora nono nelongso kaca 42 ya alama ing atase perkara pataka kang ilang ma ing siro minal muwafiqati saking piro-piro perkara kang metukan maring syara wa tarkun nadami lan tinggal getun alama ing atase perkara paal tahu kang wis mergawe siro ing emak min wujudiz zillati saking anane piro-piro kepleset min alamati mautil qalbi di antawis ciri-ciri mautna hate ya Allah ya bade nyarioskeun perkawis mautna hate Allah nyimpen dina diri urang onderdil lamun cek bahasa tukang mobil mah nya, tukang motor. Onderdil anu paling utama lamun cek tukang komputer mah software. Nah, software anu paling penting dina diri urang onderdil anu paling penting dina diri urang nyaeta hate. Ya Allah, urang masuk dianggap anu paling penting teh awak sehat. Nyama opanya? Allah. Nu penting mah awak sehat cenah. Allah. Namun awak sehat mah kumaha-kumaha ge lancar. Eta salah eta. Allah. Rata-rata gitu nya orangnya. Rata-rata orang gitu. Nu penting mah awak sehat. Awak sehat mah pandangan duit, bisa ngaji, bisa. Nah. Allah. Ya, padahal anu paling penting ya dina diri urang itu ya. Software onderdil anu paling penting dina diri urang itu adalah hate. Kata ieu anu paling penting ku urang diperhatikeun ya. Paling penting ku urang diperhatikeun. Alias hate kudu salilana hirup. Ya. Hate kudu salilana hirup. Hate kudu salilana sehat. Teu cukup hirup hungkul, tapi kudu sehat deh. Abu lamun kawas awak, we kitu kawas awak nih. Lamun hirup hungkul teu sehat pan geuning ngalempreh kana kasur, teu bisa cus-cus, teu bisa dahar. Ya, teu bisa usaha. Yang dahar ge teu ngeuna. Ai ku sakur hirup hungkul mah.
Ya, jadi sekali deui ya. Anu kedah diperhatikeun pisan ku urang itu adalah hate. Kedah salamina hirup oge salajabina hirup kedah salamina sehat. Ulah sampai hate urang maot ya Allah. Ulah sampai hate urang gering. Ya sararasana bukan gitu. Ketika urang ngarandapan ngarasa riweuh repot itu kusabab hati urang gering. Urang ngarasakan repot riweuh ayeuna hirup di alam dunia ya. Germa dunia teh ku Allah dijadikeun tempatna kariweuh, tempatna karepot. Ya, dunia teh ku Allah dijadikeun tempat kariweuh, tempat karepot. Tah ketika hatena gering, itu pasti orang nandangan kehidupan di dunia itu bakal repot. Jadi ayakna karepot ya. Orang ngerasakan repot riweuh itu kusabab hati orang gering. Ya Allah. Komo tepi ka nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Jelema wani ngalakukeun hal-hal anu bertentangan jeung aturan syara. Ya, itu lain gering deui itu. Ketika yang hareupan masalah henteu balik ka Allah. Yang hareupan masalah kalah ka mana gitu, kalah ka Gunung Hejo. Itu geus paeh tah hatena. Beh dituna tepi ka nya hareupan masalah ngagantungkeun beuheung dina tangkal kersen. Allah Rabbi Karim. Ya. Gantungkeun baju ka stopnya. Tong ngagantungkeun beuheung ya Allah nauzubillah. Itu ya. Akibat hatena geus paeh, geus maot. Allah Rabbi Karim. Ya. Jadi hati orang kudah dijaga. Salilana kedah hirup, salilana kedah sehat. Tong boroning tapi kapangkat maotnya. Teka pangkat maot hati teh. Teka pangkat gering oge pan gering surga Kanjeng Rasulnya. Idza fasadat fasada al jasadu kullu. Di mana-mana mudgoh, di mana-mana hati gering, maka bakal gering sakabeh jasad. Duit hese. Tete kusabab hatena gering. Allah. Ya. Duit hese. Itu sama hatena gering itu. Nah. Ya. Usaha sisut gitu ta. Hutang gede gitu. Tete kusabab naon? Hate gering gitu. Itu pada suruh gitu. Ida fasadat fasada al jasadu kullu. Ya. Di mana hati ruksak, di mana hati gering, ida fasadat. Di mana-mana hati ruksak, alias di mana-mana hati gering, fasada al jasadu kullu. Maka ruksak, maka gering sakabe jasad. Ya Allah. Eta duit hese usaha macet, hutang gede gitu. Awak jadi stroke, kena ku jantung. Allah, Rabbi Karim. Allah, komplikasi. Eta gimana tuh? Ya. Tapi sawangsulna lamun sakor Kanjeng Rasul ida soluhat soluhal jasadu kullu. Ida soluhat di mana hati sehat, cager, soluhal jasadu kullu. Maka cager sakabeh jasad. Ketika hatena cager, sehat, duit sehat, usaha lancar, hutang kabayar. Allah Rabbi Karim. Ya Allah. Ya. Hirup selalu bunga. Tekerung tarang teh. Allah. Ya. Tarang tekerung. Beungeut marah mah. Gimana tuh? Ya. Boga duit malan. Henteu.
Tapi hatena beunghar. Keur mah duit teu boga hate gering pan ripuh. Ya Allah, Rabbi Karim. Allah, Rabbi Karim. Ya Allah. Nyapan kitu sare teh Kanjeng Rasul teh makanya kana duit teu buanana kapa bili yakin gina. Hate nu sehat teh hate anu dipinuhan ku kayakinan ka Allah. Hate nu sehat itu hate anu dipinuhan ku keimanan ka Allah. Ya. Hate nu sehat itu hate anu dipinuhan ku cinta ka Allah. Hate nu sehat itu hate anu dipinuhan ku zikir ka Allah. Itu sehat itu gitu. Ya, dipinuhan ku kayakin suka Rasul kapa bil yakin gina cukup dengan yakin kaya. Tah berarti lamun urang hese duit tah berarti hatena kurang yakin berarti hatena gering. Da cek Kanjeng Rasulna kitu eta. Cek Kanjeng Rasulna. Allah ya. Allah. Min alamati mawatil qalbi. Nah, ti antawis ciri-ciri mautna hate naudzubillah. Ya, ya. Ti antawis ciri-ciri mautna hate ada mul husni alama fataka. Henteu nalangsa kusabab ningalkeun perkara anu diparentah ku Allah minal muwafiqat. Henteu ngarasa sedih, teu ngarasa nalangsa, ya, teu ngarasa hanyakal kusabab ningalkeun perkara anu diparentahkeun ku Allah. Ya. Urang asa genah we teu wiridan, asa enjoy teu wiridan teh tah eta. Ya. Asa genah teu wiridan kunaon teu genah teu wiridan teh. Ieu mah ngarasa genah teu wiridan teh. Allah. Ya. Beh dituna pami bahasa umum. Teu salat. Genah teu salat teh. Kuna mah ngarasa teu genah teu salat teh. Ieu mah ngarasa genah teu salat teh. Teu nalangsa. Ninggalkeun salat teu aya nalangsa, ninggalkeun puasa teu aya nalangsa. Ninggalkeun dikir wiridan teu nalangsa. Ninggalkeun sedekah teu nalangsa. Tah, ciri maotna hate. Pan lamun jelema nu hatena hirup mah ye. Lamun jelema anu hatena hirup selalu hayang sampurna, hayang bener dina ngalaksanakeun parentah Allah. Jadi himmahna teh dinya. Himmahna kahayangna semangatna teh hayang bener ngahamba ka Allah. Hayang bener ngalaksanakeun parentah Allah. Maka ketika teu bisa ngalaksanakeun parentah Allah nu sabenerna, ya, beh dituna tinggalin teu ngalaksanakeun parentah Allah nu sabenerna, maka sedih nalangsa. Batur mah bisa sedekah, ari urang iraha bisa sedekah. Hah? Ya. Batur mah ngaji iraha urang rek bisa ngaji. Allah. Oh, zaman kiwari. Ada sholat mah alhamdulillah jaralan. Ngan pelebah ngaji hararese. Ya. Allah. Asa teu dosa teu ngaji teh. Asa teu dosa teu ngaji teh. Padahal ngaji teh anu kahiji. Da moal bisa sholat nu bener lamun teu ngaji teu dibarengan ku ilmu. Jadi sholat teh syukur sholatan. Lamun teu dibarengan ku ngaji mah teu dibarengan ku ilmu mah. Waktu zaman kiwari kan ieu saja nya umumna jalma
Pelebah salat mah alhamdulillah lah ya. Tapi pelebah ngaji, Allah Rabbi karim. Ya. Mangkaning dan ngaji teh ilmu teh kutul arwah. Makanan ruh. Kan ye nya kayak di aya kutul asbah, aya kutul arwah, aya makanan fisik, aya makanan ruh. Ya. Ya nu urang jarang-jarang paham ya, jalmi jarang paham. Aya kutul asbah, makanan awak, makanan fisik, aya kutul arwah, makanan ruh. Kutul asbah taya tata nu dipayunan urang teh. Comro, suu, ya. Cikopi, tah kutul asbah. Nah, cau tah. Udud teu tinggalin. Teu kaji atuh teu udud mah. Ya. Teu kaji teu udud mah lalaki teu udud mah teu kaji. Lelaki itu merokok pancik Yai Sidik na kayak gitu. Lelaki itu merokok. Jadi lamun lelaki tengah rokok teu kaci ya. Allah. Utak udud teu tinggalin udud. Eta kutul naon? Kutul asbah, makanan fisik, makanan awak. Nah, fisik urang teh lamun teu ngarokok pan, teu teu dahar, teu ngarokok moal leuleus, teu ngarokok teu ngarokok. Duit eueuh, rokok eueuh, leuleus. Hutang gede. Allah Rabbi karim. Waaseng. Waasnya duit teu boga, rokok teu boga, hutang gede. Waas. Atuh rokok-rokok aya duit teu boga hutang gede ge atuh. Pan sikeun nu beunghar rokok aya mah. Sikeun boga duit mau Pak. Ai ngarokok terus mah. Sih senang ya pan lu kabanya. Waasnya hutang gede, udah henteu Mang Firman atuh udud atuh hutang teu kabayar ge. Allah Rabbi karim. Ulah ngacirikeun toga duitna hutang gede nanya. Rabbi karim. Eta berkaitan kaidah tiai gitu lelaki itu merokok itu. Eta makanan naon? Makanan fisik. Tah. Tanu kudu diperhatikeun ku urang, kudu leuwih diperhatikeun ku urang kutul arwah, makanan ruh. Ya. Makanan ruh. Naon makanan ruh? Ilmu jeung dikir. Ulah udud ngelepus terus ari dikir henteu. Aing mah teu kaci ududna ge. Ada udud ngelepus ada dikir henteu geura wiridan henteu. Allah Rabbi karim. Percuma eta mah. Hutang geus kabayar ge dikir henteu mah. Aduh. Allah Rabbi karim. Ari udud ngelepus ari wiridan henteu aduh percuma eta mah. Kamu lamun tukang riadah kitu udud hungkul ari wiridan henteu. Ya Allah, Rabbi karim. Ya. Nah, itu makanan ruh. Ilmu jeung zikir. Mentak wayahna mau tidak mau, wegah teu wegah. Tadikir jeung ngaji mah kudu dipaksakeun. Ya, dikir jeung ngaji mah kudu dipaksakeun. Sasibuk kumaha wae urang, komo teu sibuk mah. Ya, komo teu sibuk mah. Sasibuk kumaha wae urang, palebah ngaji jeung wiridan mah kudu nyempetkeun. Ya. Sasibuk kumaha wae urang, palebah ngaji jeung wiridan kudu nyempetkeun. Waktuna ngaji ya ngaji. Nah, waktuna wiridan ya wiridan. Sabab eta anu bakal ngajaga keseimbangan kahirupan urang. Ya. Anu bakal ngajaga keseimbangan kahirupan urang. Sabab ku dikirnya
Ketika orang dikirna jalan, ngaji na jalan, maka hatena ge stabil. Tadi teh sehat hatena. Hatena sehat. Ketika hatena sehat, stabil, emosional nage stabil. Emosional nage sehat. Ketika emosionalna sehat, stabil, tak pola pikirna, akal nage sehat, stabil. Ketika pola pikirna, akalna sehat, stabil, maka pagaweana nage stabil, termasuk duitna stabil. Allah, Rabbi Karim. Itu. Ya. Itu anu muncul masalah-masalah wabil husnya, masalah ekonomi, ya masalah kehidupan secara umumna. Itu ayam masalah itu muncul masalah kusabab pola pikirna teu stabil, akalna teu stabil, teu sehat. Jadi ulah loba cusas pikiran ka ditu ka dieu. Pabuis nasirah teh. Sagala aya, sagala di pikiran kumaha, kudu kumaha, timana. Ya. Pola pikir akal teu stabil kusabab emosional nah henteu teu stabil. Ruhna henteu stabil. Ruhna henteu stabil kusabab hatena teu stabil tah. Hatena teu stabil kusabab kurang dikir, kurang dibere dahar. Lulus. Allah Rabbi Karim. Kurang dikir, kurang ngaji. Nah, mata sapaketnya tama, sapaket. Dikir jeung ngaji itu sapaket. Kurang dikir hungkul tanpa ngaji teu stabil. Ngaji hungkul tanpa dikir teu stabil. Komo henteu dua-duana nama. Allah, nauzubillah sumanu dibilang dikir henteu, ngaji henteu. Allah. Rabbi Karim. Sok lah bisa dikacirikeun, ya wabil hus anu ngamal ya wakil ya. Anu geus ari jajah ya wakil terus ngamal ya wakil. Daek wiridana tapi ngajina teu daek. Itu sok lah bisa katingali urang wargi-wargi urang ya. Wargi-wargi urang anu daraek wiridan wabil khusus anu ngamal ya wakil. Teu dibarengan ku ngaji mah anger limbung. Anger limbung, tepuguh arah. Seolah-olah lempang, teu apal jalan. Eta teh gitu. Seolah-olah lempang, teu apal jalan. Itu. Lid ibarat lempang, teu apal jalan. Pandikir teh, ya, dikir secara khususna dikir, secara umumna amal kasayan, amal toat, amal katoatan itu alat lempang urang ke Allah. Ya, alat lempang urang ke Allah. Secara khususna dikir, tadina lempang ke Allah perlu apal jalan. Bok urang erek ka Bandung. Teu apal jalan ka Bandung. Meureun segala dijajah. Ti dieu ka sodong heula, suka mah wah teh apal ka mana baliut-baliut. Kuduna nepi na 3 jaman, sabulan can nepi eta. Allahu Rabbi Karim. Ka Bandung sabulan teu nepi. Ya. Ningali aya nu rame si jalan eureun heula. Allah Rabbi Karim. Tak gitu. Ya. Ketika orang dikir hungkul atau secara umumna orang midamal amal kasaean tanpa dibarengan ku ilmu, lir ibarat orang lempang ka Bandung teu apal jalan. Nah, limbu. Tak wayahna, seulah di urang tukang-tukang wiridan nya jamaah-jamaah dikir, jamaah-jamaah wiridan. Secara umumna malah berhubungan dengan wiridan, tapi teu dibarengan ku ngaji. Tadi badan wabil hus ku ngaji ilmu yakin, ku ngaji tasawuf. Terseueur lah di urang hampir galib itu. Oh jamaah wiri, jamaah dikir di mana-mana.
Tapi itu dibarengan ku ngaji. Tuh arahna teu jelas. Ya punten-punten emang kitu faktana gitu. Ya. Faktana. Tapi orang dibarengan ku ngaji, jadi arahna jelas. Seolah orang lempang ka Bandung mawa peta sok sanajan teu apal jalan tapi mawa peta. Orang mawa Google Map, mawa HP, mawa Google Map lamun zaman kiwari mah. Orang init ka Bandung mawa Google Map. Nah eta. Nah, orang bakal bisa apal jalan pintas sagala pan. Nah, dina ya wakil itu jalan pintas eta. Allah, tamutak sapaketnya, sapaket dikir jeung ngaji itu sapaket. Nah, lamun urang ruh urang, hate urang teu diparaban dikir, teu diisian ku dikir, teu diisian ku ilmu, maka hate urang, ruh urang gering. Lamun terus diantep jadi pai. Saur Kanjeng Rasul gini ya, saur Kanjeng Rasul aya sing sajalem anu teu ngaji tong dilatih 3 poe we. Nah, saur Kanjeng Rasul mah aya sadawuh Kanjeng Rasul. Sing sajalem anu teu ngaji 3 poe itu bisa dipastikan hatena gering. Urang saminggu sakalinya lumayan. Itu teh urang tanya 3 poe sakali mah haji paling telat lagi mah haji. Ya 2 minggu sakalinya. Allah Rabbi Karim. Ya Allah. Itu aya saur Kanjeng Rasul itu ya. Sing sajal mah salila 3 poe teh diisian ku ilmu. Itu bisa dipastikan hatena gering. Ya. Ya Allah, mantak minimalna urang tuh teu henteu ngaji ge dikirna kudu jalan. Nah, minimalna eta. Ya, ngaji na rada jarang oge, dikirna kudu jalan. Nah, supaya hati urang sehat, jag. Allah. Nah, ketika lamun hati urang diantep, tepi ka gering, tepi ka maot, teh ciri antep cirina kitu tah. Teu ayana langsa. Teu ngarasa sedih ketika ninggalkeun perkara anu diparentahkeun ku Allah. Ya, teu aya sedih. Sabiasa-biasa we, beditun asa ngarasa susah berarti asa rasa genah we, enjoy. Teu dikir teh enjoy, teu ngaji teh enjoy. Teu salat teh enjoy. Ya, teu sedekah teh enjoy, teu puasa teh enjoy. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ya. Ya. Wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zilat. Tah oge ti antawis ciri maotna hate teh teu nalangsa ketika migawe kasalahan. Ya, tadi mah teu nalangsa, teu sedih nalika teu migawe perkara anu diparentahkeun ku Allah. Tain anu ayeuna mah teu nalangsa, teu sedih nalika migawe dosa. Ya Allah, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Model aya jelema mabok asa teu dosa, judi asa teu dosa. Tika jinah naudzubillah summa daliknya. Allah Rabbi Karim. Ya Allah. Taker urang mah anu paling jarang pisan kaperhatikeun ya. Kasalahan siga kasalahan leutik kusabab siga kasalahan leutik kusabab jarang anu malirena. Jarang nganggap dosana. Naon? Teu dikir. Teu dikir itu dosa gede. Pan sakedahna ya, sakedahna setiap keluar lebetna napas teh dieusian ku dzikir. Setiap keluar kalebetna napas teh kudu dieusian ku dzikir. Setiap keluar kalebetna napas. Pemisaur Imam Ghazali mah napas anu kaluar anu kalebet teh lir ibarat mutiara anu taya hargana. Setiap napas anu kaluar anu kalebet eta lir ibarat mutiara anu teu aya hargana. Alias tak terhingga hargana. Tak terjangkau hargana. Maka
nalika setiap keluar kalebet napas teu isian ku dzikir, urang geus kalengitan anu sangat berharga. Ya. Nah, saur para ahli dzikir, para arifin mapan dosa gede. Ya. Menurut para ahli ma'rifat, para wali, ketika sanapas teu diisian ku dzikir itu dosa gede. Aya kaidah saur Imam Ghazali. Ya. Kullu ma yasuddu babal ma'rifat fahuwa akbarul kabair. Saur Imam Ghazali dina Ihya. Kullu ma yasuddu babal ma'rifat fahuwa akbarul kabair. Setiap perkara anu nutupan kana lawang ma'rifat, kana lawang eling ka Allah, kana lawang paham ka Allah, kana lawang sadar ka Allah, kana lawang wauh ka Allah, maka eta perkara teh akbarul kabair, panggede-gedena dosa gede. Nah, panggede-gedena dosa gede. Ini lain selain dosa gede, komo dosa leutik mah. Tapi panggede-gedena dosa gede. Setiap perkara anu jadi poho urang dikir ka Allah, urang nyekal duit jadi poho ka Allah, tanya nyekal duit itu dosa gede. Allah Rabbi Karim. Sia, tuang nyekel duit. Untung duit itu boga. Allah Rabbi Karim. Allah. Urang udud. Poho ka Allah. Keur udud. Ududna dosa gede, awas. Allah. Dahar. Poho ka Allah na keur daharna. Katutupan ku nikmatna sambal goang. Kahalangan ku nikmatna sambal goang. Ka Allah na poho. Tang ngadahar sambal goang na teh dosa gede. Halas ya. Kullu ma yasudu babal ma'rifat fahuwa akbarul kabair. Setiap perkara anu nutupan lawang makrifat, setiap perkara anu nutupan lawang eling ka Allah, setiap perkara anu nutupan lawang paham sadar ka Allah, maka eta perkara teh akbarul kabair, panggede-gedena dosa gede. Allah Rabbika. Eta asli. Ya. Tadusan binimat abdi pernah ngarasakeun. Pernah ngarasakeun dosa gedena, pernah ku Allah dibere rasa dosa gedena. Ya. Tadusan binimat. Ya harus dilakonkeun ya. Jadi aya kapungkur ya lalakonnya. Pas pun anak lahir, ya judulnya pun anak lahir keneh wae. Ya. Pun anak lahir nu kembar tanu bungsu. Pas sabada lahir pun anak tadi rumah sakit Cibabatnya. Di rumah sakit Cibabat. Nuju udud, nuju ngopi. Nyalira hari tadi. Emut, taker udud keur ngopi. Itu emut, boga budak 5, kolotna 27. Kita boga budak 5, kolotna 27. Hek teu usaha. Ek di parabanti mana? Ya. Boga budak 5, kolotna 27, hek teu usaha. Ek di parabanti mana? Tika poek tak asbab inget kadinya, asbab inget kana budak 5, kolotna 2. Tapi ka poho kana nanaon. Dibere bingung anu luar biasa. Tasabada hari ta dibere karasa eta teh dosa gede. Tapi abdi nyarekan awak sorangan. Beristighfar. Nah ariman. Kita nyarekan awak sorangan. Tapi kusab diberi rasa itu dosa gede. Karaos dosa gede nanti gitu. Karaos dosa gede nanti. Oh tika abdi nyebutkan gitu. Nah tuh. Oh nukiu disebutkan dosa gede teh. Tapi ketika orang inget. Inget kabudak. Tanya. Inget kabudak.
Ingat ka kolotna dua. Tah inget ka budakna eta jadi dosa gede. Mata ulah di pikiran dunia mah. Ketika orang mikiran dunia, jadi asbab poho ka Allah, tak mikir nanti dosa eta teh. Mikir nanti dosa. Dosana dosa letik lain. Dosa gede pang gede-gedena. Mata ton di pikiran. Tapi mikirannya, mikiran dunia, mikiran hutang. Poho ka Allah, tak dosa gede. Tuh dipikiran bayar we aya mah. Teka bayarnya pasrahkeun deui ka Allah. Dikir we terusan ka bayar mah. Pasrahkeun deui ka Allah, balikeun deui ka Allah. Da moal bisa kabayar lamun teu ditulungan ku Allah mah. Ya, urang usaha satakar kebek. Ya, wiridan satakar kebek ya. Urang usaha satakar kebek, wiridan satakar kebek, tapi teu ditulungan ku Allah mah anggar moal kabayar. Tamata kudu dibarengan jeung tawakal. Jadi usahana, dikirna barengan jeung tawakal. Sabab lamun teu dibarengan ku tawakal ya, teu dibarengan ku tawakal jauh kana pitulung Allahna. Ya, jauh kana pitulung Allahna. Ketika urang teu dibarengan ku tawakal, tetegenan kana usaha urang, tetegenan kana wiridan urang, tetegenan kana amal urang. Itu jauh kana ditulungan ku Allah. Jauh kana ditulungan ku Allah. Pitulung Allah itu ayana dina tawakal. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbu. Pasrah, nyerah. Tawakal teh kumaha? Pasrah, nyerah, narima bari jeung ridho. Pasrah nyerah ka Allah, narima bari jeung ridho. Eta tawakal teh. Urang satakar kebek wiridan, tapi teu dibareng ku tawakal. Jauh kana pitulung Allah. Satakar kebek urang usaha. Teu dibareng ku tawakal, jauh kana pitulung Allah. Sedengkeun moal bisa kukumaha lamun teu ditulungan ku Allah. Ya termasuk urusan batin. Urang hayang paham ya bab tauhid, hayang paham bab makrifat, hayang wusul ka Allah, hayang makrifat ka Allah. Hayang jadi ahli makrifat, hayang jadi ahli mahabbah, hayang jadi ahli ibadah nu bener. Teu dibareng ku tawakal mah moal bisa. Satakar kebek urang tahajud unggal peuting, duha unggal peuting, puasa unggal poe. Teu dibarengan ku tawakal mah moal bisa nepi kana derajat jadi hamba Allah nu sabenerna. Tetegenan urang kana tahajudna. Ya berarti urang ulah tahajud, ulah usaha, ulah wira sanes. Ya. Amal kasayanana terus dijalankeun, lamun teh urang tukang usaha terus usaha, ngan kudu dibarengan ku dikir terus jeung tawakal. Itu. Tapi lamun teh dibarengan ku tawakal mah, ya lamun teh dina bab ibadah ya, dina bab ibadahnya, dina bab ibadah. Urang tahajud getol unggal peuting, duha getol unggal poe, puasa sunnah getol unggal poe, maca Quran getol unggal poe, unggal waktu bahkan. Tapi lamun teu dibarengan ku tawakal, urang tetegenan kana amal urang, jauh urang nepi kana derajat hamba Allah nu sabenerna. Gitu. Kan ari hamba ya, ari hamba Allah teh berarti selalu nyantel ka Allah. Disebutkan hamba kumawula ngahamba teh urang kumawula ka Allah, ngahamba ka Allah, alias ibadah ka Allah. Hartosna itu selalu nyantel ka Allah, gumantung ka Allah, tetegenan ka Allah. Berarti henteu cumantel kana amal, teu gumantung kana amal, henteu tetegenan kana amal. Eta ibadah. Itu. Tah sami dina bab usaha ge kitu ka tadi. Pitulung Allah itu ayana dina tawakal. Urang moal bisa ditulungan ku Allah, jauh kana pitulungan Allah, lamun urang henteu tawakal ka Allah.
Urang tetegenan kana wiridan urang, tetegenan kana usaha urang. Itu jauh kana tulungan ku Allah. Tuh urang cara capek kena. Urang capek dina amalna. Ketika geus capek teka bayar putus asa. Percuma wiridan oge, geus we gantungkeun tasbih aya mah. Da hutang anger teka bayar geuninganan. Duit anger hese. Nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Ya Allah, ya Allah, ya. Nah, ya. Upi masaur Imam Ibnu Ajibah di dinya aya saur Imam Ibnu Ajibah cirinya mautna hate teh ku sabab 3 perkara. Ya jadi asbab mautna hate itu 3 perkara. Kahiji hubbud dunya. Cinta kana dunia. Ya. Nu jadi asbab mautna hate itu saur Imam Ibnu Ajibah ya 3 perkara. Hiji hubbud dunia, cinta kana dunia, nganggap penting dunia. Ya. Awas, ya ye. Nganggap penting dunia, cinta kana dunia, ada nganggap penting dunia. Kedua, al-ghaflah an dzikrillah, goplah jauh tina dikir ka Allah. Kurang dikir, tara dikir. Katiluna irsalul jawarih fil ma'asi. Ngumar anggota badan dina maksiat. Ngumar anggota badan dina maksiat. Eta jadi asbab mautna hate. Hiji hubu dunia, cinta kana dunia, nganggap penting dunia, awas ya. Matak penting ya kahinya. Awas dina pola pikir urang ya abdi sok seringnya. Kade ya pola pikir urang, akal urang kade ulah dijadikeun cek akal urang, cek pikiran urang anu penting teh dunia. Ya. Ulah dianggap penting urusan dunia. Sok saja urang butuh ku dunia tapi tong dianggap penting dunia itu. Sok saja urang cicing di dunia, butuh dunia tapi tong dianggap penting dunia. Anu kudu dianggap penting ku urang minimal akhirat, minimalna. Anu kudu dianggap penting ku urang minimalna akhirat. Beh ditu nama, ideal nama, sae nama, anu kudu dianggap penting teh Allah hungkul. Akhirat kita dianggap penting. Itu. Ideal nama, sakedah nama. Yang bujeng-bujeng ge dunia, akhirat kita dianggap penting. Anu dianggap penting na Allah hungkul. Tak iya. Ya pola pikir orang awas ya. Pola pikir orang, mindset orang, paradigma berpikir orang kade. Kudu dirobah. Ulah nganggap penting perkara salianti Allah. Ya, ulah nganggap penting perkara salianti Allah. Kudu dianggap penting na Allah hungkul. Ya soalnya orang hidup di dunia, butuh dunia, tapi itu dianggap penting dunia. Jangan butuh we hungkul. Itu dianggap penting. Berarti ku sabutong dianggap penting tong dipikiran, jalani we dunia tong dipikiran. Nya kapikir saeutik mah wajar lah kapikir mah. Ngantong di pikiran. Ari kapikir mah wajar, ngantong di pikiran. Ketika kapikir ku urang balikeun deui ka Allah, pasrahkeun deui ka Allah bari terus urang dikirna, terus urang usahana. Gitu. Ya. Allah. Teta. Ya. Maut naha tete ku sabab 3 perkara. Hiji karena cinta dunia, geus nganggap penting dunia. Kaduana goplah jauh tina dzikir ka Allah. Katiluna ngumar pagawean dosa. Nah. Terus ya sadi Ibnu Ajibah. Sabab hirupna hate taina, lamun hate maut berarti kudu hirupkeun kula. Ya. Sabab hirupna hate ya az-zuhdu fid dunya, kudu zuhud tina dunia. Tapak tina dunia. Ya, kedua loba duit oge. Usaha lancar oge.
Tapi hate teu nyantel kana dunia. Jadi bukan juhud teh kumaha, bukan juhud teh. Hate teu nyantel kana dunia. Dina hate eueuh duniaan. Jadi duniana dina pesak, na rekening gitu di toko. Itu duniana. Teu asup kana hate, ta juhud eta. Sanes juhud teh sanes berarti miskin ya, awas. Ya juhud teh sanes berarti miskin, teu boga duit sanes. Eta mah amang eta mah juhud. Teu boga duit cenah. Teu tara usaha. Sanes kitu juhud teh. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Nah, juhud itu hatena kosong tina dunia. Jadi duniana dina leungeun, dina pesak gitu duniana. Dina rekening, itu duniana dinya, di sawah, di kebon. Ieu mah pan kebon diasupkeun kana hate urang mah nya. Sawah diasupkeun kana hate, eta hubudunya eta. Allah Rabbi karim. Keun kebon mah kebon we kebon. Sawah-sawah gitu. Ya, rekening-rekening itu diasupkeun kana hate, eta zuhud. Ya, hate kosong tina dunia. Kaduana asbab hirupna hate saur Imam Ibnu Azibah. Kaduana istighal bizikrillah. Sibuk dengan dikir ke Allah. Sibuk dengan dikir ke Allah. Abdi titip ya. Ya. Segala sesuatu kudu jadi asbab orang dikir ke Allah. Segala sesuatu kudu jadi asbab orang dikir ke Allah. Tadi termasuk ududna. Ya. Ududna kudu jadi asbab orang dikir. Nyekel duitnya kudu jadi asbab orang dikir. Gitu. Ya, usahana kudu jadi asbab orang dikir. Bahkan di WCG ulah lepas tina zikir. Ya. Tetap bakal hirup hati orang. Ketika terlepas tina dikir, sibuk ku dikir, maka hati orang bakal hirup. Saja bina hirup teh sehat, stabil. Urang moal gampang katipu, moal gampang kajebak. Ketika hati hirup, ya, sehat, moal gampang kajebak. Awas. Allah itu, ya, kirang-kirang nah iya. Allah itu maha penjebak. Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baiknya penjebak. Ya kurang-kurang na, ya kurang-kurang lamun urang teu stabil hatena, teu hirup hatena beh dituna, kurang-kurang orang kajebak, kajebak ku teu boga duit, kajebak ku boga duit, termasuk kajebak ku salatna. Awas. Ya. Karena salat bisa kajebak urang. Ketika Allah mere nikmat, kajebak ku nikmatna. Ketika Allah mere musibat, kajebak ku musibatna. Ketika hati naon teu hirup, ketika hati teu sehat. Mantap wayana ta istighol bidzikrillah. Kudu sibuk dengan zikir ke Allah. Saur bahasa Bahyai Yazid Bustami nya. Bahasa Bahyai Yazid Bustami mah di Gunung Salak kan terus kantunkeun kamari ini sabarasi kapengkernya mursyid thariqah satoriyah. Alhamdulillah katos tepang sareng anjeunna sakali. Saur Yai Bahyai Yazid Bustami Gunung Salak. Cicing bari eling mikir bari zikir. Itu saudara-saudara. Cicing bari eling mikir bari zikir. Pami saur Bahyai Sidik Malang seneng aja dan banyak zikir. Itu tuh ya. Sur Bahyai Malang mah seneng aja dan banyak zikir. Tapi Sur Bahyai Yazid Bustami Gunung Salak cicing bari eling mikir bari zikir. Ya. Soalnya orang main YouTubean, wae. YouTubean oke scroll asal bari zikir we. Ya, ari bisa mah. Amun kira-kira teu bisa tinggalkeun heula YouTube-na. Kira-kira teu bisa. Allah Rabbi Karim teta kaduana naon? Istighol bizikrillah teta. Supaya hirup hate urang. Katiluna suhbatul aulia. Allah Rabbi Karim. Ya, kudu ngahiji jeung para wali. Aduh teangan tah wali.
Suhbatul aulia. Istri Ibnu Ajibah, ya. Jadi ya, sabab mau hirup na hate kahiji zuhud bid dunia. Zuhud mina dunia, tapak tina dunia. Alias hate teu dieusian ku dunia, alias hate teu nganggap penting dunia. Keun we dunia na leungeun, keun loba dunia ge duhitna. Ngan hate kosong tina dunia. Kaduana istighol bi dzikrillah, sibuk dengan dikir ka Allah. Katiluna suhbatul aulia, kudu babarengan jeung para wali. Ta minimalna ka keur urang mah ye bisi hese, ya bisi hese wali teh di mana nu kumaha saha. Nah, tah sebabkeun suhbatul aulia teh urang ngaji ilmuna para wali. Nah, ngan gampil mah. Ya, ngaji ilmuna para wali. Nah, naon ngaji ilmu para wali? Ngaji ilmu ya, ngaji ilmu yakin. Ngaji ilmu tawakal, ngaji ilmu syukur. Nah, itu ilmu para wali. Amaliyah para wali. Ngaji ilmu saho, sodako. Nah, bisa hese ya nu katilu ya suhbatul aulia. Kan kuduna mah suhbah babarengan jeung para wali. Bisi ya, bisi hese, bisi can menakan. Gitu. Di mana saha wali teh bisisan menakan. Tah keur urang nu gampilna nu rada gampilna ye sabelum teh hese nya tepang jeung wali itu teh hese. Teh hese. Asal cing yakin we urangna. Gitu. Teh hese. Ya. Tepang jeung wali itu subajol itu hese. Asal cing yakin we urangna cing sikoh. Nah, bisi hese urang anggap hese wali ye can tepang ye. Tah sebabkeun suhbah jeung wali itu adalah ngaji ilmu na para wali. Tambah ngaji hikam, ngaji ihya gitu. Deh. Makanya upami sok sanaos upami urang naon bujeng-bujeng ngaosna model hikam ihya itu bujeng-bujeng ngaosna urang gaduhna ge urang teu tiasa ngaosna kana hikam kana ihya. Model Pak Oni nya ti payun hikam teh seueur kan ka mana ya. Pak RW. Wah ya. Diamalkeun ya. Sok sanos urang teu tiasa kana ngaosna kana hikam, urang gaduhna ge insyaallah. Badal hikam ihya itu kitab-kitab para wali, kitab filosofi itu urang ku gaduhna ge bakal jadi tombo ati, bakal jadi obat hati. Bakal jadi penerang kana hate. Mata sok sanos urang teu tiasa maca kitab saya nama nyarap pengwe kitab begitu. Minimal orang gaduh simpan di bumi gitu ya. Gitu. Ku nyepeng nage, ku gaduh nage, cenanya. Ya saur para ulama. Modal orang gaduh ihya wabil khusus, nah ihya, hikam. Itu bakal nyaangan kana hati orang. Nambahan yakin kana hati orang. Komo laun bari diajina. Ngan dengan syarat orang cing sikoh. Ya, cing sikoh, cing percanten, cing dibenerkeun tarima ku urang ulah dilawan keterangan-keterangan ayeuna dina hikam, ya. Kalau sok seueur ye, jalmi ongko maca hikam tapi ngalawan kana keterangan-keterangan hikam teh. Ngajarkeun teh lain keur urang, lain bagian urang gitu. Nah, seueur teh jalmi gitu. Ya. Lain keur urang, lain bagian urang eta mah keur wali. Allah Rabbi Karim. Tah, orang dengan syarat sikoh ngabenerkeun ya. Nah, itu bakal nguatan kana keyakinan urang. Nguatan kana keyakinan urang, nguatkeun kana hate urang, nyihatkeun kana hate urang. Minimalna anu asalna hatena paeh jadi hirup. Geus hirup sehat. Eta asbab hirupna hate sori Ibnu Ajibah. Kahiji naon az-zuhdu minad dunya. Ya, tapak tina dunia. Kaduana istighol bidzikrillah, sibuk dengan dikir ka Allah. Katiluna suhbatul aulia, babarengan jeung para wali. Minimal babarengan jeung elmuna para wali. Keur urang minimalna ya, babarengan jeung elmuna para wali. Ya mudah-mudahan nah ya asbab urang ngadres hikam ya. Hate urang jadi hirup. Ya, hate urang jadi hirup. Ketika hatena hirup, maka penuh dengan keyakinan.
pinuh ku keimanan. Ketika hatena pinuh ku keyakinan, ku keimanan, insyaallah pasti moal repot urang yang hareupan kahirupan. Moal riweuh urang yang hareupan kahirupan. Bujeng-bujeng ge kahirupan di dunya, nya hareupan kahirupan di akhirat oge moal riweuh. Ya, moal riweuh, moal repot. Pikeun jalmi anu iman, anu bener iman yakin ka Allah itu nya hareupan kahirupan di akhirat ge moal repot. Ya. Aya saur sapalihna hadis itu wabil khusus di bab tawakalnya ketika hiji jalma pinuh katawakalan ka Allah yadkhulunal jannah bighairi hisab, lebet ka surga tanpa hisaban. Ya, lebet ka surga tanpa hisaban. Allah tanpa perhitungan. Berarti tawakal teh ulah perhitungan urang di dunia. Tawakal teh lamun urang hayang diasupkeun ku Allah ka surga tanpa perhitungan, terus ayeuna di dunya urang dihang ditulungan ku Allah tanpa perhitungan, ulangna ulah hitungan. Maksud dihitung sedekah dihitung, wiridan dihitung. Ampun. Allah Rabbi karim. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.